Mak. Ama ya, Ama. Halo, Mak. Eh, kegiatan Dua urang Pak, mohon sok Bu pro kontrana saurang-saurang. saurang janten maka bubukan heula terus langsung tunjuk we pro nasaha kontra nasaha. Spontan we nu aya di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sabangkeun sapun almat terima sore putri. Salaku anu beutur, alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa hempel modern dina naritung dina acara debat pro kontra ngeunaan BDR atau kegiatan diajar di IMA. Periodik kuningan di zaman ayeuna sahalina perang ngeunaan COVID-19. Ayeuna keur sibuk kegiatan diajar di imah. Loba pisan mangpaatna ku ayeuna diajar di imah. Tapi teu saeutik oge kagorenganana. Kubikuna urang gedung deukeut teh ayeuna mah. Cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Kak Sandi selaku anu pro. Angga Sandi. Biasa dibacakan dari tadi Pak. Biasa dibacakan dari Ulang topikna ngeunaan BDE diajar di imah. langsung. Disahkan COVID-19 sumber di mana-mana, pemerintah memperlakukan PSBB. Sekolah ditutup. Kenapa? Jadi diajar di bumi teh aya sayana. Soalnya COVID-19 kasusnya di Indonesia beuki naik beuki ngalobaan. Jadi supados naon mutuskeun terkait penyebaranna pembelajaran di bumi teh sae. Kitu wae aya nu bade ditenggar. Cing kumaha ti kelompok kontra ka Mutiara. Mangga Mutiara aya. Mikna onkeun heula mikna. Menurut Abi mah, pembelajaran jarak jauh di imah teh kurang efektif jadi orang teh kurang menyerap materi. Nah, kudu nama PSBB teu dilangsungkeun teu diberlanjutkeun tapi ayeuna. Kecuali orang-orangna nurut peraturan pemerintah. Sekian. Di kelompok
bade mairan deui. Lamun pembelajaran ayeuna dilakukan di sekolah, sekolah teh bakal rentan pisan karena penyebaran COVID. Sabab seperti orang ada terang baru udah mulai kali sekolah mah perjalanan karena kebersihan teh kira gitu nya. Jika terang masker, terang jarang mau panangan, jadi bakal rentan pisan mun sekolah di menangkat ke sekolah ayeuna. Jadi mending PDR wae sampai ka kaayaana benar-benar aman gitu. Di kelompok kontra bade mairan deui. Guruna mah bede di dilanjutkeun tapi oge pertemuan sakutra pada pengguna walaupun teu dilangsungkeun ka kelas. Sae leuwih nu bade mairan. Bukitna ayeuna urang cideg heula. Diajar di imah teh aya manfaatna oge, aya gorengna. Nu sidik mah kumaha hidup sorangan. Lamun niatna hade dek diajar di imah ge hayu wae jeung lancar-lancar wae asal urangna aya niat halusna. Aya bade nu mairan deui atau cekap sakieu wae. Nya sih setuju kumaha masing-masing masing-masing. Abi ge sebenarnya niat di diri masing. Alhamdulillah sareng oge ku kituna debat pro kontra ieu di anu ngeunaan diajar di imah teh urang cekapkeun heula nepi ka dieu. Sim kuring salaku panunggu catur ngaturkeun nuhun kana perhatian ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna ka apa maget heula Sandi. Sandi Sawala. Awalnya sama. Sami wae, sami. Mung engke dina pendapatna bebas henteu pro kontra gitu naon gitu. Jadi diskusi sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa pertemuan ayeuna acara sawalah ieu. Ngajak sadaya pertemuan gunakeun Google Meeting ieu. Mugi acara sawalah ieu tiasa langsung lancar. Kumargi kitu hayu urang sami-sami maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Poe ieu urang sawalakeun ngeunaan protokol kesehatan anu wae anu bakal diterapkeun dina pembelajaran tatap muka nu bakal langsung eh, nu bakal langsung. Saha rek nepikeun nu jadi pangjieun nyaeta Nita, Yunita sareng Rahmia.
bisa itu pembelajaran tatap muka coba didayakeun naon wae protokol kesehatan anu bakal diterapkeun. Upami cek abdi mah lamun urang bade ngasanakeun BDR nu kahiji kada ngagunakeun masker penghilang terus mawa hand sanitizer bisa orang seorang terus upami bekal menurut abdi mah mendingan mawa bekal masing-masing bumi jadi kada jajan di sakana itu. Dari nambihan resminya Menurut abdi resminya ya lamun ka sakola oge kudu dicek suhu tubuhna. dari nambihan tapi kita anu jadi perdebatan nyata bakal panangan di sekolah kan ngangge keran. Nah, kan menurut keran di guru genteng ngangge panangan ya. Nah, terus aya nu niwarang digentos we cenah ku wastafel nu ditinjak. Kumaha pendapat kumaha ieu na? Dinita bade pemilihan Sesuai dengan itu nya kumaha ngeunaan wastafel mendingan nu ku panangan atau nu ditinjak. maksudnya ditinjak Jadi kan wastafel nu biasa mah hurungna tina keran diturunkeun ku panangan. Nah, mun panangan eta mah penyebaran COVID-na resikona ageung. Jadi aya nu niwarang gantos ku nu ditinjak. Aya saran resminya pados resikona alit gitu penyebaran COVID-na. kami cek abdi mah lamun misalkan sakana tiasa memfasilitasi wastafel anu ditinjaknya Bade nambihan resminya dengan wastafel mun nya aya hiji deui jadi perdebatan teh nyaeta kan sebenarnya urang sadaya salamna salam salam siku nya salam kieu. Nah, anu warna oge di ieu teh salam namaste. Kusabab lamun salam siku biasa nyebarkeun COVID. Kumaha? Ieu eta upami cek abdi mah nya karena kusabab COVID ieu masih ningkat jadi upami bade salamah saukur ngalewat sambil ngucapkeun salam teu kedah ngagunakeun tangan oge cenah naon nu penting sok ngaleos kitu wae gitu. kumaha nya sapu Abdi oge satuju.
ingetkeun nya protokol di teh nyaeta wastafel sareng salam. Ngucapkeun salam ieu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Salajengna ka Amanda Putri aya Amanda Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wasta purna aman. Bapakku salawa ieu. Pon idang sawalakeun ngeunaan kagiatan anyar di tahun anyar online. Saha rekomendasi ngeunaan sekolah ieu? Mangga tunjuk we Amanda. Ditunjuk we. Hendra Hapunten tiasa diulangi teu? pan tahun ayeuna teh nuju aya kagiatan anyar. Kagiatan eta teh sakola online sebab aya pandemi ieu. Jadi ceuk Hendra kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana punten simkuring bade ngadugikeun pamadegan numutkeun sakola normal teh loba kalawurna ditilik tina situasi pandemi. Jadi leuwih alus sakola di online kan supados teu katepaan virus COVID-19 katambah loba wilayah di Bandung nu zona merah. Saur simkuring mah kitu. Nuhun. Terus saluran Leona kumaha lamun sakola online dilakukeun? Leona On mic Leona on mic. Leona mic-na on-keun. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangkeun simkuring Leona Aprilian bade ngadugikeun pamadegan simkuring. Lamun saur abdi sakola di bumi teh emang kurang efektif sakola online teh. Rentan ka tugas-tugas anu teu ngarti teu tiasa nanya langsung. Tapi kusabab kondisina emang kieu kumaha ge nganggukeun niat urang. Lebih baik emang sakola di sakola langsung BDR tatap muka tapi lamun kondisina kieu arurang oge kudu niat belajar di onlinekeun supados teu rentan terserang COVID-19 ieu. Sakitu hae ti abdi. nah terus permasalahan teh kan sekolah online teh pasti kan di bumina masing-masing. Terus pasti si barudak teh ngerasa bosen gitu. Nah solusina barudak teh masih semangat gitu diajarna.
oge bisa ngalakukeun hal positif nu lain di bumi sabari sakola. Siga hobi, olahraga, eta oge kegiatan positif anu bisa nyegah oge ti virus Covid. Ya, tos Amanda. Permasalahan nu hiji deui teh pan tos daya eh, gaduh wifi gitu internet kuota. Nah, terus gitu anu alasanna teh online teh gaduh. Nah, jadi kumaha tah lamun masalah eta? Simkuring tadi ngadungkeun pamadegan deui ti tadi anu disebutkeun ku Amanda perkara kuota. Tah sabenerna mah ti pamarentah ge tos aya kuota dikasihan ngan eta teh sakurna mah ngan kuota kangge belajar siga ngan Zoom atawa ti Classroom gitu. Tapi salusin kuring mah eta teh kurang efektif kusabab kan ayeuna mah belajar online teh pasti ngumpulkeun tugas atawa absen ge kan di Google. Tah si kuota ti pamarentah teh teu tiasa ngakses Google. Tah kitu lagi aya kurangna ti kuota pamarentah kadahna mah tiasa ngakses sagala media sosial gitu. Amanda, Lamun Lamun ti simkuring mah nya aya kuota bantuan ti pamarentah emang kasadayana gaduh kuota. Tapi lamun ti diri urangna niat merakeutkeun mah jeung sakola karena penting siga camina urang angkat ka sakola insyaallah bisa lamun urangna merakeutkeun belajar online. Cik konfirmasi ka guru bahwa aya kuota atau kumaha. Jadi nyukeun tugas kumaha sareng nu lainna. mun kitu mah dakeun we dina acara jadi solusina urang kudu niat sakola lain gitu walaupun hambatanna ayeuna urang terus we gitu kumaha carana tiasa tiasa masih tiasa diajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leona mangga Leona. Leona debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkeun simkuring Leona Brilian bade debat Pak. Debat. Dina dinten ieu arurang tiasa kempel dina hiji kesempatan walaupun secara online di acara
ieu simkuring bade ngadebatkeun pamadegan tentang PSBB. Kanggo tim prona Saha Leona? bapak itu serius. Kulan? Nu atas oge teh serius. Wios sok. Dan naon sok. Kanggo tim Saha? kanggo tim prona Amanda Biasa diulang materinya naon? materi debatna tentang PSBB ieu anu saharusna urang sakola di bulan Januari tapi diundur deui kusabab Covid-na beuki naik. Nukeun abdi mah acarana pas dapetna sakola diundur teh leres sae karena kan teu aya anu apal gitu wae anu ketularan ku gitu komo kan sok papai gitu tinu kesehatan teh jadi sok rada paantel-antel sareng sanes jadi numutkeun abdi mah Ayeuna ka tim kontrana Nadira Elia. Elia tim kontra lamun cek abdi teu naon PSBB deui kan PSBB teh kan nyieun 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 sababaraha bapak-bapak jeung ibu-ibu teh di PHK jadi menyebabkeun ekonomi teh makin nurun gitu jadi lamun abdi mah teu naon PSBB deui tapi tapi ulah tapi lebih baik dikurangi dikurangi aja kemana Dikirangan. dikirangi dikirangan jeung dibataskeun jumlah lamun bade ka kerja masih lamun bade gawe lamun mengenai kontrak di sekolah online kumaha? lamun sekolah online PSBB teh nyebabkeun sakola jadi teu efektif urang murid-murid jadi leuwih jadi teu ngarti naon anu diinformasikeun ku guru. Di tim pro aya tambihan deui kanggo Amanda. numutkeun abdi mah kan ayeuna mah ilmu teknologi aku maju kan tiasa belajar sambil lain gitu lamun aya anu teu ngartos oge kan tiasa dipikeun ka guruna atanapi karerencangan anu Di tim kontra tambihan deui manawi Tapi kan lamun bertanya ka guru teh bisa lewat WA atau lewat SMS. Tapi kan orang teh SMK gitu, loba praktek anu kudu
dilakukan di sekolah. Nah, kan di lamun nyengalarakeun praktek teh kan teu bisa di rumah di imah sabab bahan sareng tempat lagi terbatas lamun di imah mah gitu. Ya tambihan deui. Sama sih, tapi asap paling oke di sekolahnya pasti ada panggilan itu pas sekolah panggung praktek SOG di batasi area. Tos we Leona tos. Ya nama orang cindekeun wae dinu debat ieu. Inti nama kusabab kaayaan anak kieu urang sadaya kudu narimakeun sareng tetap semangat kana sakola ataupun hal lain. Karena jaga leuwih tibatan ngobatan. Kieu wae debat ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna Mutiara. 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 Iya, Pak. Sawala sok sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Mutiara. Di dia abdi bade di dia bisa lakukan catur dina salah. Urang salaku peserta didik SMKN 9 Bandung keur ngayakeun sawala. Para kekilan sawala kacida daria. Ari materi nu disawalakeun nyaeta ngeunaan kebersihan diri. Mangga pendapatna Kak Sandi sareng Nayandra. Untuk topiknya tadi kebersihan diri di mana di sekolah atau di tempat umum. Jadi di tempat umum di sekitar 18. Nu paling penting teh nyata masker sama mana nyata hand sanitizer sama mana terus satos ngakukeun naon usahakeun mau panangan. Abdi setuju sareng dipamadegankeun ku Sandi kuring ge bade ngadugikeun pamadegan ngatampihan tadi saur Sandi saur kuring mah kan situasi COVID-19 terus aya nya di akhir tahun 2019 saur kuring mah tong waka aman-aman heula komo ye mah nuju situasina PSBB. Tah janten pembade angkatan sim kuring mah nyarankeun mangge kendaraan pribadi supados teu hariwang teuing kitu upami naek angkutan umum kan palaut pisan nya masyarakat seueur di ditu teh dieu palaurna
masyarakat anu teu boga kendaraan pribadi. Mangga Sandi. Bener pisan, lamun teu penting teh mah mending kapal mana. Tapi misalnya teu gaduh kendaraan umum, maksudna lamun teu gaduh kendaraan pribadi mah tiasa nganggo kendaraan umum, tapi urang kedah sadar pisan udah proteksi diri, nganggo masker, terus lamun tos peuih geuwat, bersih, ibah, supados. Mana Yandra Satu usul tadi meureun supados teu katepaan gitu virus di luar atau atuh gitu kan. Nah, ari teu mah kada kaluar gitu kan, upami bade kaluar eta diperhatikeun oge jaga jarak antara penumpang ti penumpang oge gitu. Soalna mun rarating paleur pisan kan. Jadi kada ngangge masker, diusahakeun ge ngangge maskerna masker medis sanes masker scuba atau masker anu jangka gaya hungkul. Terus nyandak sanitizer sareng gitu. Uihna langsung ibak atawa bajuna langsung digentos gitu. Namun ayeuna urang cindakeun dina mah dina ngajaga kebersihan diri harus kudu mulai ti diri menggunakan hand sanitizer jeung unggal kaluar imah. Sakitu wae urang tutup sawala ayeuna. Atur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadiera debat. Nadira debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangkeun wasta abdi Nadia Putri Aliana. Kalau Bapak Ibu sekalian anu di acara ieu ngeunaan diayakeun deuna lockdown. Anu jadi tetangkeun BR anu jadi panunggu catur dina acara ieu. Acara ieu dimulai tina pihak pro lockdown. Eta Tiara. Mangga Mutiara didepikeun pernyataan. Punten bisa topik naon Elia? Diayakeun deuna lockdown di Bandung. Menurut abdi diayakeun deui lockdown di Bandung alus. Nah di Bandung loba zona anu jadi zona merah jeung sakna sarua di anu zona merah lockdown Supaya pernyataan tina Tiara anu pihak pro Rona mangga nepikeun pernyataan. Rona Pro atau kontra? Kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi kontra lewat pilihan bade ngadugikeun pamadegan simkuring. PSBB. Dina PSBB ieu seueur dampak
sadayana utamina tina ekonomi pendidikan. Abdi bade ngawakilan abdi oge ngeringatin kesenian dina ayana Covid ieu jadi ngarembet sagala kesenian anu aya jadi offline istahna anu asalna seueur kagiatan manggung kitu ieu ayeuna saku ayana Covid jadi hambat dan hampir enggak ada, hampir teu aya. Terus dina skala pendidikan cik kuring ngarasa sakola ngantos dina pembelajaran online. Jadi sim kuring sahoyongna mah PSBB ieu teh dikirangan kusabab seueur aya oge positifna sareng negatifna. Tapi kusabab aya anak ieu nya narima sakitu wae tapi nya emang PSBB jadi nambah segala macam kegiatan. Tapi kalau misalkan perusahaan naik PSBB diperlukan soalnya rek nepi Bandung PSBB tapi misalkan kegiatan itu dilangsungkan ayeuna urang tinggal di rumah keluar jangka kegiatan anu penting loba aing kumpul-kumpul di luar di tempat umum. kuring di tim kontra bade nembihan deui pamadegan. Tapi sebenarnya corona ieu aya di diri urang cara nyegahna. Urangna kuat kesehatan ciga olahraga atau ngikutin nuturin protokol nu aya ciga pake masker di kesehatan, masker kesehatan, sanitizer, terus lamun tos keluar mandi atau bersih cigana bakal aman-aman wae. di pihak Abdi ge setuju jadi kebersihan teh kudu dimulai di masing tina jaga makanan olahraga jeung mulina. Nadira tadi sakitu wae mungkin debat ayeuna jadi kesimpulanna tesawios diwarang deui kegiatan seperti biasa ngan dibatasi sareng diarahkeun ku protokol kesehatan ti pamarintah jadi urang biasa urang bisa tetep berkegiatan namun bari ngurangi tingkat penyebaran virus. Kumaha anu teu satuju ti pihak April sareng ti pihak Leona. Atuh kitu mah kuring oge setuju pendapatna. Abdi ge setuju ka pendapat eta. Baik, lamun tos kitu abi tutup debat ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nayandra mangga Nayandra sawala. Mohon Pak. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kuring Nayandra salaku panggu catur bade nyawalakeun ngeunaan rapat OSIS
Yunita aya Assalamualaikum. Ada Bapak. ya sok. Jadi eh, upami rapat OSIS kusabab ayeuna sakola diliburkeun bisa dilaksanakan heula nggunakan Zoom atau Meet nya jadi rapat secara online. Soalna upami teu rapat sama sekali pasti tambah lieur pisan. Soalna meskipun sakolaan Zoom pasti aya wae anu kudu dibahas mah. Kukituna aya oge aya magang jadi alma mangga gitu pamaget. Itu teh sakola kan Mun abdi oge setuju karena pemadegan si Yunita perkawis rapatna online mungkin Zoom atau meeting Google Meeting. Tetapi aya oge sih kagorenganana masih kan sadayana gaduh kuota atawa gaduh wifi gitu nya janten pisan kanu misalkan bade rapat tapi gaduh kuota janten bakalan pengiringan panginten gitu jadi nungkeun di permudah wae atawa diizinkan wae pengiringan rapat kali kuota kan rada awis oge gitu tapi aya nu diobrolkeun kusabab officer nuju bahasan saurna teh bade ngayakeun acara 17 Agustusan. Tapi kusabab ayeuna Covid-19 jadi kan sekolah di online kan di bumi. Kumaha sistem ti 17 Agustusan eta teh soalna didiskusikeun secara online lawan nama bisi aya nu Miskom atawa ieu naon ngarti anu diinformasikeun tah jadi kudah kumaha dede nu ngadugikeun pamadegan mangga Upami cek abdi mah kanggo bakalan aya acara 17-an emang kan berarti kudu wajib makanya tuh kayak maksudna teh kudu aya rapat baik online atau secara offline atau online. Tapi berhubungan masih kene PSBB yang naon gitu online dibahas secara garis besarna kudu kumahana. Terus upami ngajelaskeun teknis acara 17 Agustus leuwih rincina bisa diadakeun rapat offline tapi tong ngagerumun teuing tong dina teuing maksudna teh ayeuna meskipun PSBB tapi sarudina masih kena bisa kumpul hanya aya online rapat offline ngan saeudeung bisa. abdi bade nantian pamadegan sabios perkawis rapat offline oge tiasa disandak ti koor nangkul atau korsek di nangkul kan tiasa janten teu teuing gitu nu ngiringan rapatna engke khususna ti korsek dina di ieu tadi disampaikeun ka anggota-anggota nu lainna janten henteu mun bade rapat online di sakola oge henteu pinu teuing khususna janten masih tiasa keneh jaga jarak sareng nggunakeun protokol kesehatan. mun berarti dilakukan offline anu jadi panitia inti pokoknya kumaha kita setuju pamadegan almah atau aya nu bade ditambihkeun Yang menghormati terus setuju sareng pamadegan satu-satu ai tos sarea setuju
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rahmia. Rahmia. Ya Rahmia. Iya Pak. Sawala Rahmia. Sawala. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ramian menjadi guru catur dina sekolah. Ayeuna uring tiasa kumpul ngariung dina acara sawala nu acarana bakal diayakeun kagiatan kabersihan di sakola. Sareng nu nepikeun kumandang nyaeta Amanda. Mangga Amanda. Materina tiasa diulang. Kagiatan kabersihan di sakola. Judul naon ge kebersihan. Sesuai lamun kebersihan itu dibuka oke kurang layak kegiatan tambahan lainnya gitu. Nepikeun kumandang lainna nyaeta Mayangga. Diulang karena topiknya tadi. Soalnya tadi Topikna kegiatan kabersihan di sakola. di sekolah mau sanes. Iya mohon. Saur simkuring mah kegiatan bebersih sekolah teh nya positif pisan. Komo sekolahna kan upami terus normal deui kitu nya atawa sabagian itu ke sekolah digilir kitu nya bakal jadi hal positif pisan kumargi sampah-sampah atau wabah-wabah nu bakal jadi di penyakit di sekolah teh bakal sadik-sadikna leungitan gitu. Jadi loba teuing nu dihareuangkeun gitu simkuring mah. Nuhun. Amanda bade nambahan. Nah terus mun bade bebersih di sakola paling kan alat kebersihan pantau ku batur gitu. Nya mohon setuju oge sareng. Aya saran mah simkuring bersih di kelas oge gitu. Kumaha lamun nyandakan siga koran yang bikin kaca atawa nyandak moceng di bumi masing-masing gitu. Supados kan sok dirinya geuningan palaut di pandangan teh bisa aya keneh kumaha
Yunita, Yunita, Hadir Pak. Yunita debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun sadayana. Rampes. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat pro kontra ngeunaan vaksin COVID-19. Kusabab saprak 2002 saenggeus nyatakeun ayana vaksin teh aya anu masyarakat anu satuju aya oge anu teu satuju tapi alim itu vaksin. Mangga urang padungdengkeun wae ieu vaksin COVID-19 teh. Mangga ka Nadira salaku tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun cek abi, kami setuju diayakeun vaksin, sabab vaksin teh kan orang teh udah geus capek gitu, lila-lila teuing lockdown, lila-lila teuing corona. Ieu teh geus saatna urang beraktivitas normal deui saperti biasana gitu. Sekarang pemerintah ge geus setuju, geus ngalakukeun vaksin ti arurang. Abdi kumaha ari tadi salaku tim kontra. Assalamualaikum, saya Indonesia di kaum kontra. Bulan kemarin di mungkin punya VOA warga Israel 150 warga divaksin COVID-19 terus santosna dari positif terus sebenarnya ada yang dampak negatifnya sebenarnya. Jadi semuanya kena benar-benar dari orang setuju mau divaksin gitu. Jadi abdi bade nanya ka dua pro kontra. Jadi kan aya vaksin aya manfaatna aya oge dampak negatifna. Jadi ayeuna kumaha kuduna apa sabagian divaksin sabagian ulah atau kudu kumahakeun? Mangga ka Ela atau Sandi. Lamun cek abdinya lamun teu salah teh vaksin teh opat, aya nu bayar, aya nu teu bayar, aya nu ti BP, aya nu kudu make BP. Abdi vaksin teh atos ti uji coba anu dari ti Ayo lanjut Yunita. Kumaha sawu Sandi cek Sandi kumaha? Nya kedah di uji bener-bener soal pasna supados tiasa dipercaya ku warga. Jadi anu bade lamun ditambahin. cek abdi mah kudu nama vaksin teh kan dicoba ka relawan. Jadi nanti lamun aya naon sih?
aya dampak negatifna. Jadi dites heula ras heula medis. Terkait tahapnya jadi Iya, setuju gitu mah. urang tindakeun wae. Jadi vaksin 18 teh aya manfaatna kusabab urang oge tos lami dia cicing di bumi jadi hoyong aktivitas biasa deui. Terus pamarentah oge tos divaksin heula. Tapi aya oge dampak negatifna ti vaksin teh kusabab setelah divaksin aya oge orang anu jadi positif. Maka solusina vaksin ieu teh kudu diuji coba heula 100%. Setelah itu bisa dicobaan. Teh kitu setuju. Setuju gitu mah. Nya alhamdulillah ari tos 37 mah ku kituna debat pro kontra vaksin COVID-19 teh urang cukupkeun nepikeun hadieu. Sim kuring salaku panumbu catur ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tosnya, tos sadaya nu di dieu, tos praktekna. Tos. Oke, hatur nuhun. Nah, terus anu